Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilanya aturan doa kesanayana ya. Satu-satu ke kiri-kiri nya aja buka hatinya dan berhaut oke hatinya dibukakan wahai ku manusia kalau kau aduh aku sirwah aku sekarang itu anak kita depan pun kemana juga di mana Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak di mana sini tuh teh di kampung Pelok Limus Bapak teh di Ranjang Limus siap legok aduh dekat yuk kayaknya dia tuh nepangkeun ka ibu ada ibu jalan banget dan banget nepangkeun Assalamualaikum ibu aduh apa nih kalau anjing aku dia terang naon Gusti aku kongkorong lagi tuh aku mah kongkorong aku tinggal yuk gaduh kongkorong si dia si kamu teh ibu aduh Gusti kadieu ada kepungan Bapak Angkus kepangan lah Bang Angkus ibu aja Bapak aja aduh dong kan dia aturan negelis ya abu cing ada hati tuh asal ada anu aduh abah siangina aduh tidak jadi ada anu sok aduh susuan kadinya ngarana gedean ya susu kadinya ngarana gedean beri ini abah ari minta susu geuningan tadi susu teh jeung abah teh mana ari susu abah ari teh malana teh si amu mah kurang ajar pisan pajarkeun teh apan susu abah mah ieu keur di kumah dicai jeung nu mah agung aya susu manehna susu sapna bareta mah susu teh caprona ayeuna mah jadi cap tepung dibedol ka hareup susu teh tepung hulu teh dibedol ka tukang tepung hulu teh jadi susu cap tepung di mah agung dibawa kana tapak disampaikeun pas eta ningang ngoronan eta mendek suhan ngoronan ngagapuy kana teh Gusti
Gusti nu bagus. Iya kurang ajar sih eta teh kabeh-kabeh oge urut marah manis ya. Heeh, ari budak mah geus jam 8 ge lewat di PPD sare. Manehna masih anu ka jam 12 peuting kagak urang gantel. Kurang ajar. Terus kan tadi tukang kenang gitu eta teh. Tukang kenang gitu mah. Tukang kenang anu gitu mah teh. Gitu ge tukang tanyakan rumah sama nih teh iso gitu. Oh, lain iso ngaranna teh ayeuna mah geus teh narti KDB mah jadi ispigit eta si ceplak baheula ngaran iso mah santai narti KDB ayeuna mah geus jadi penyanyi KDB mah diganti ispigit si ceplak ya asal mah teh dibere ngaran teh ku abah teh geus marmot ngan meungeun eta ngan ulaheun salakina disebut ngaran geus marmot mah aduh Gusti malah cek abah teh ganti atuh ngaranna si entog mungeun angger gini aku urang ngagerak abah teh masih kene boga bojo abah teh nu kadua anu geulis manis yang kurang ajar sia saha boga ngomong ke abahnya wah sia kurang ajar saha ngaranna ngaranna teh ke hilap deui Nur Sapotong gitu Nur Septiani sudah teh Nur Sapatu Hansip gitu lain begitu kurang geruan bapak urang tinggal heula dina gambar lopian abah dina ieu tah gambar lopian abah mah ieu dina bentukna bentuk patung dia teh gambar lopian nu kieu teh ieu teh multifungsi ieu teh gambar sopian aya gambar sopian ieu teh tadi dia urang tinggal heula ya bismillahirrahmanirrahim punika panitia panetep angken kanten gelar nyawa kangen gelar riksa rasa pamukakeun ieu juga ibelawang gahay pamukakeun singkat ningali ku panca indra kaula lemeng we geuningan aya lemeng katingali teh saweran lah udah nyala lawer Abu Cantik abah para mitra hade lamun si Abu Cantik abah bojo abah di kota Kemang Bandung geus datang ka dieu pangnyawerkeun nya sabab taradaek goyang lamun teu disawer si Abu eta mah sok pedegong gitu nya gerak geus di mana kene jangan malahan geningan paingan geningan kuotana can ayaan kuotana can ayaan geningan di saha anu daek ngalebetan ieu ka kuotana ieu geus kuota abah cing ieu panglebetankeun ka saha sugan anu panglebetankeun ieu kuotana ieu teh seep dihalaukeun dia geningan teu disada gitu Gusti Nu Maha Agung sok panglebetan geun gadinya abah can disada kuotana seep keur meuli ngawe atuh keur meulina ari teu ngarti mah keur meulina saha buka ibu hajat itu ibu panganten pamaget pokoknya mana teh sia ya enggak ya ini mah kalayan urang harokeun ya tu apa geula ayah urang halokeun deui halo ulu sekarang sekali ngahalakeun dia perusahaan dia si teteh ieu anu caket pengantin istri caket pengantin istri pada geusian cenah kuota nya cek apa lagi made kalebetan kuota abah saat saat ini made kalebetan bakal panjang ayeuna mah saat ini bakal abu kadia abu kadia dan geusian abu
apa gerak kurang halaukan gerak kami siap kurang ajar kan halo siap kurang ajar siap belakang samidi siap kurang ajar tempat dia siap belakang ayo masih ya bong anak mana temen yang kagak aku sama kami siap tempat dia siap belakang samidi halo aduh Gusti mah agung ngomongin lagun aku kajeun kan ku abah ka dieu urang halong jeung abah ya kawangan halo ya aduh ngagelus karena pasti gelis manis Allah iya pangnyawerkeun ge nya sigira urang geroan heula ku abahku urang kakawenan heula geur aja geura iya aku gelis puja akan dimana kini anjir ayamnya gelis ia akan nyerikan sesuatu yang tidak gelis Mereka menggunakan ketika pikir gelis yang kami sekedar kewan akan reknare peperi berasaban akan dinasti apa nonggon iya sing rapi gelisnya bojo akang rapi tuan anazia anu neblon kurang ajar siar kan kalau disebut neblon dari kakak disebut ya aduh
pangjawirkeun ge aji abu saudara goyang namun teu disawer teh geraknya sok abu kadinya siapkeun nya sok hayang ge pengremah yang jaman rasakeun sia ieu anu pamajikan mani nu kolot sia ku kami walu beres siapa jaman pengen sia ku ngajar jeung tek nalapung sagala sia ka kami sia jing rapi jing mangkus tadi lamun aya nu mencit muning bikang pesen memek muning di depan rapi pamajikan da cenah bejana kudu momok muning jeung ngarah rapi pamajikan teh nah sigan alam pan can nyalung teh can menang momok muning aja teh jika tukang konang gitu mesti padahal mah tukang kenang dia hayang pisan kana nyalung teh anu di imah nasi jalakna galak pisan aduh Gusti sok bener kadinya si sok mami ku mami ada lagu kemang goit dan zok aja zok aja ya wajib mana ayak mik anu ada aku yo ping aja zok mik naka cempalan dalam kadinya zok zok lagu kadinya lagu kemang boleh jinanya yang dipangawikeun lagu kemang boleh itu sakarana kasih ya awas coba aduh tadi mundur wae gunawan teh maju sok hareup maju hiji dua tilu opat lain adi juru kami ti Bandung mah kitu geuningan dek kami teh mundur heula serenteng hareup ya aduh Gusti ya sok kadinya kadieu sia neneng kadieu sia belak sabidin anu ngarebut laki kami sia kadieu aduh naon sia urang aja sakieu kami teh kayak aku nek lagu nake kami teh lagu kemang boleh Kemang boleh. Hebat mas. Nah kunaon sia teh jangan ayo ngabatukan Enak ada salah ka teh. Kemplang ya gunaon teh dengan kana kemplang sia teh ieu kemang boleh din kemplang boleh dieu teh gunaon Kolot makan. lain kana kemungkus sia teh kunaon ya ya dijungkelkeun geura sakali geura nya kumaha jeung lenyo ieu teh kunaon dikeuna bujurna dina asupan ieu sok
ieu pangruman heula pokona ku aja teh dikenalkeun ya ieu teh ibu juru kami anu pamajikan si Abah anu kolot teh ieu di daerah Soreang Bandung. Pangruman anu kahiji mikna jadi pihak sapotong ieu teh ieu teh lamun si ieu mah si nu kolot ieu mah si maru kami sia si disebutna si borontok ieu mah borontok lekok samidin lamun teu dicecep teh sok kitu mendek ngalaguna teh dina lagu kemangko kana lagu sok kalakan lagu kemangko oh siapa geus sok sakali deui sok dia lekok dinya borontok Kemang bool mas ya, belang kemang bool mas. Si kayu hangit. Apa kan bukan di sabar sing kak paling kulot ibu-ibu sing saurang pangucapkeun heula kada sing sok sahat ngarah tuluy ngalaguna kemang bool eta sing nah sok kapayun sok kapayun urang anjir ku abahnya kapayunnya ngarah ngalaguna bisa lulus ieu sok ieu siapa kalau hatur nuhun teteh anu bangkeur hatur nuhunnya asik Gusti nu bagus itu kawas paturan empat angin dengan juga segala sok duluikeun ngalaguna ieu mendek cenah lagu kembang bola sok kembang bola urang rancani musnu balajar sadaya Kayak kene. aya kitu ya sok depongan kemarin kan guys ya ya emang depongan sok panelan anu saya baik kang mas goyan gemoyo Nuang sulman
ibu Masita Sang Wisnu Syahur Masinggo Pemulukan Masinggo Kirain Perbiaya Kata tak lemas aku telah tidak Nuka kurungan tua menang kecinggar Tidak tekan masa kepala dia Bukti Agung Tawa Penjumar Pangampun Allah Sarindah Parindah Tapi dalam sang selamatkan Mangkulit Berdosa Gusti Waras Berdosa Allah Ta'ala Bulit Waras kurang ajar yes ngajar pergi aduh mesti disukai orang yang saya kurang ragu Bismillahirrahmanirrahim orang-orang bicara jadi lamun teli dia mau jadi cabang tengah nah cina-cina orang aja dari Bismillahirrahmanirrahim panggil dicecep siap cager tadinya bulan raja lanjang bejo ayah belum punggir ini aja tuh tinggal dia ayah jate aduh goodbye ya ayah mah siap apa goodbye kalau huntu apa berenang Riksa alungan alam dunia Gusti teh Maha Suci nyiptakeun alam dunia ieu teh pikeun mana kehidupan lain pikir diri anak seorang anak diri perjalanan hidup di alam dunia juga apa masih gelis
hidup walau salawas perjalanan datang hidup tapi bakal mencari tanjakan di dunia. Mama, ibu, nali ibu, mama, mama, anu jadi disebut mama ibu, pikir diri adik. Mama, anu pernah ngagung aku salapan sasi. Anu pindah sabaran sesama sebulan tapi mama itu pernah rahasia. Mama pernah melahirkan abi. Mama berjuang melahirkan abi yang gede. Mama berjuang melahirkan abi yang tanaga. Apunten mama dari abi. Noda dosa abdi apalah sareng hilap abdi hapunten. Geus kasih putra mama ujung-ujung disuruhkeun sareng disuruhkeun mama hidup lagi taala. Soalnya akan menjadi kebesaran kemuliaan. Jadi hati-hati di kemar tidak boleh mengajar nanti. Diwari gesting karena wangsi dan karena bangsa. Cukupkan waktu. Abinya tak pergi bisa tidur anak dari akan. Anu kajadikan pamungkas hati pikir diri akan nulis. Apakah gelis Bina dan dia bisa memenangkan si akan dan dipasinya anu kasih tenang. Ketika kenapa gelis kamu tidak menikahkan sampai kurang. Kurang menikahkan dan juga pulang menikah. Kayu gelis. Mama, kenapa gelis? Terus kasih sini kasih mama. Kasih mama. Mama, sekali dengan aku, aku kembali aku mungkin mama. Justru saat aku dari mama yang harus menjadi kecil, justru akan hati hati kecil. Bergelis kasih, tidak ngerti kita mana. Jadi rumah tangga alusan, mama. Jadi kebahagiaan. Terus lanjut ke pelaminan dari itu diperanakan masing mayor ke pelaminan siapa
Dina suka dina bunga tuangi tinggalkeun urang takut kapangeran tugas silani lahi jeung raga urang Gusti mandian bisa panggil suatu gulatan ke semuanya modraga kurang silakan siapkan lekahkan sampean palikat lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mana peluk malaikat sok malaikat langsung maka kaplaminan dari itu malaikat malaikat ada di barengan gegas malaikat anu anu pasal seseorang anu agung anu berbenah ya Allah anu maha kawas ya Allah memang aja baca dari abis sakujurnya nanti diwalatikan daya upaya salina ya Allah tapi itu daya upaya diwalatikan daya upaya salina ya Allah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Reksi kiwani dengan acara mapan calon pengantin. Itu pun apa kita maksudkan anu basuh bila kasih mau pada tanah mungkin aku tak mampu. Karena tiwas akan kaca sekitar seluruh tempat berada di kecil. Waktu dahulu di Indonesia para tidak dapat melakukan sadaqah orang satu ini. Apun dan anu kasul sekali ditiga seperti kaca di nama pada